Kan aya nama aya produk teh manufaktur iraha, expire iraha. Laras. Ari janji Gusti aya expire mah teh. Janji Gusti mah bukti, anu tangtuna pasti, muga ulah rek sangsi, sing yakin dina ati. Kade sing ati-ati, kudu hirup taliti, lobang ngariksa diri, ngana teu poho kadiri. Tujuan anu pasti, sing percaya ka Gusti, moal rek lancar licin, yakin pilihan hiji. Ulah aya mupusti, kawujud nu can pasti, tangtukeun nu sahiji, Gusti sungkeman ati. Muka almasih, nu digdi Gusti, muka almasih, sembaheun abdi. Janji Gusti mah bukti, anu tangtuna pasti, muga ulah rek sangsi, sing yakin dina ati. Kade sing ati-ati, kudu hirup taliti, lobang ngariksa diri, ngana teu poho kadiri. Janji Gusti mah bukti, anu tangtuna pasti, muga ulah rek sangsi, sing yakin dina ati. Kade sing ati-ati, kudu hirup taliti, lobang ngariksa diri, ngana teu poho kadiri. Sampurasun pamiarsa sadaya, kumaha damang mugia Gusti nang tayungan pamiarsa sadaya. Unggal dinten urang diberkahan, unggal dinten urang disarengan ku Gusti. Kaayaan dunia tiasa riweuh, tapi hate urang tetep aya dina kadamayan. Eta berkahna Gusti. Pamiarsa gentra kahuripan dinten ieu bade ngaguar perkawis janji Gusti. Nah, naon si janji Gusti? Kasaha ieu janjina Gusti dipasihkeun? Dinten ieu simkuring disarengan ku Ibu Rida sareng Pak Adang. Kumaha daramang? Emang Pangesto. Puji Gusti, hatur nuhun. Parantos satia itu nyerangan simkuring kangge ngaguar perkawis janji Gusti. Ta ieu kangge ka Pak Adang. Hal naon sih anu tiasa ngawatesan ieu Gusti Allah aya teu? Perkara anu ngawatesan Gusti Allah. Katinggalna mah aya, tapi abdi teu maros ka ibu we. Mana Bu? Teh. Oh, tapi mangga. Nuhun. Eta teh tiasa dicarioskeun kawatesan gitu. Tiasa janten mangga wae tah. Ai abdi numbutkeun abdi mah
Gusti mah kan maha kuasa, teu aya kawatesanana, Laras. teu aya oge di luar dirina anu tiasa ngawatesan. Tapi upami nyebatkeun janji Allah, tah palebah dinya katawis pisan yen Gusti teh tigin kana janjina. Tara ingkar atanapi sulaya. Janten upami ninggal manusia mah sok robih nya Kang. Leres. Mungkin nyarios kieu enjingna kitu, Laras. janji kieu henteu dicumponan, henteu dilaksanakeun kalah kan jalir kana janji teh. Upami Gusti mah henteu tah palebah dinya kapercantenan ka Gusti teh memang kiat pisan kumargi Gusti mah memang hiji-hijina nu tiasa dipercanten sareng kabuktosan. Kangge urang anu percanten ka mantena. Leres. Aya ayat anu ngadukung ieu. Cobi. Ulang tinggal ti Bilangan pasal 23 ayat nu ka-18. Yos abdi nu maosna Kang. Allah tara ngabohong cara jelema, tara gumingsir kawas manusia. Mun janji pasti ngajadi, mun nyabda pasti laksana. Katawis pisan bentena Allah sareng manusia, ai manusia mah sok ngabohong. Tah ieu palebah bohong oge sueur pisan kangsam ieu teh. Bohong teh sapertos teu karaosnya marukan teh bener tapi bohong. Sapertos anu biasa we manusia mah sok bohong. Janjikeun kieu efek teh henteu. Sawios Bu samana bohong alit. Sok keduk wae mah. Geng sanes eta teh. Malihan mah aya nu nyares kieu Kang Sam. Bohong bodas cenah teh. Terus kan bohong kanggo kasaya. Aya oge nu kitu aya nya Kang. Leres aya. Tapi pan anu kitu teh sesah dipercanten ya Kang. Janten orang kedah ninggal ti Gusti. Gusti mah janji teh pasti dilaksanakan. Gusti mah teu cara manusia anu sok ngabohong. Benten pisan. Benten pisan. Memang upami urang ninggal di kumaha wae oge Gusti mah tetep satia nya Bu. Tigin kana janjina, kana cariosanana henteu robih kulantaran kapangaruhan ku sikap manusia. Aya sahiji deui ayat Kang anu negaskeun. Ti Ibrani pasal 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Kieu unggalna sing tigin kana pangharepan anu ku urang geus diaku. Sing percaya Allah teh tigin nyepeng janjina. Tigin Kang ieu hiji kecap anu kiat pisan hartosna teh. Tigin. Muhun. Nah, pami eta teh kawatesan Allah tanapi henteu sor abdi mah sanes nya Kang eta teh nunjukkeun karakter Allah anu memang sajati, anu memang tigin kanu janjina, tara ngabohong, tara sulaya janji. Pami anjeunna tos nyebutkeun pasti, tos janji pasti dilaksanakeun. Leres. Ya memang abdi emutnya. Naon anu dipidamel ku Gusti Yesus Kristus lungsur ka alam dunia, anjeunna masih dugi ka satia. Laras pisan. Nya dugi ka taat, ngarengsekeun janjina ka manusia. Nah, kinten-kinten padang ye. Nah aya teh contoh katiginan kana janjina Gusti Allah ka umat manusia ieu. Tangtos aya seueur. Salah sawiosna upami urang ninggal dina Kajadian 12 di dieu pangandika Gusti. Kajadian 12 ayat 2 dugikeun ka ayat anu katilu, 2 ayat ieu. Ku abdi diaoskeun nya kangge urang sadayana. Maneh rek dibere turunan loba anu pijadieun bangsa gede. Kami seja mere berkah ka maneh sarta ngaran maneh ku kami seja dijieun ka Masur nepi ka maneh pijadieun berkah. Kami baris ngaberkahan ka anu ngaberkahan ka maneh, baris nyapa ka anu nyapa ka maneh. Kabeh bangsa ku kami baris diberkahan ku jalan maneh. Ieu salah sawios janji Gusti.
Nuhun. Ieu patali sareng janji naon? Ieu teh janji kasalamatan. Nuhun. Kumaha carana Ibrahim tiasa janten berkah kangge sagala bangsa. Bujang-bujang waktos harita malihan dina zaman kiwari wae. Nuhun. Teu acantang tos kabujeng ngurilingan dunya nepangan sakuliah dunya kangge nepangan suku-suku bangsa-bangsa seler bangsa anu sakieu seueurna. Sanes hiji 200 malihat tiasa dugi karebuan. Leres. Di Indonesia contoh misalnya di Papua. Nuhun. Sok sanaos urang terang mung Papua dilebetna teh seueur suku. Ratusan. Urang Papua teh kalebet anu sub suku Papua teh seueur pisan. Leres. Bahasana benten dilebet teh. Aranjeunna nyalira henteu tiasa komunikasi upami ngangge bahasa asli sewang-sewangan. Nuhun. Margi benten. Nah, Abraham tiasa kaditu. Moal tiasa upami secara fisik. Tangtos ieu janji patali sareng hal sanes. Janji Gusti pan teu jalir. Nuhun. Gusti pasti nyumponan kana janjina. Upami kitu kumaha carana? Nuhun. Nyaeta ngalangkungan turunanana. Nuhun. Teu aya turunan anu sanes, anu tiasa nyumponan janji ieu, janji kangge ngaberkahan sadaya bangsa. Leres. Pan ku Ishak, ku Yakub, ku Israel teu tiasa. Dugi kadanget ayeuna urang Israel teu tiasa ka seueur tempat. Nuhun. Kumaha tiasa janten berkah? Sok sanaos anjeunna umat pilihan. Nuhun. Ku ngalangkungan Gusti Yesus. Janten janji ieu nyaeta utamina dasar pikeun janji kasalamatan kangge sakuliah dunya. Dasarna ti mana? Da urang mah sanes umat pilihan nyaeta dasarna ti dieu. Janji ka Abraham. Ieu salah sawios janji Gusti anu ku Gusti dicumponan. Anu ku Gusti henteu jalir Gusti dina hal ieu. Dicomponan ayeuna buktosna urang ieu tiasa magunemkeun perkawis ieu. Leres. Ieu buktos urang tos aya tos lebet kana janji eta. Kitu Pak. Tah upami tadi nyokok kana kejadian 12 ieu kan di dieu maneh rek dibere turunan loba anu pijadieun bangsa gede. Leres. Ieu kan tos kabuktos ieu. Leres. Keturunan Bapak Ibrahim atau Nabi Abraham sueur pisan. Leres. Nya Leres. boh di sakuliah Palestina dugi ka seluruh dunia Leres gitulah nya. pisan. Diasporana seueur. Diaspora namun tapi aya teh janji anu memang bener-bener Gusti Allah kasengker ku janji eta dugi ka anjeunna teu tiasa nanaon. Leres pisan. Sanaos panginten turunan umat pilihanana midamel kalepatan malah ngalawan ngabarontak Leres. ka Gusti Allah. Leres. Tapi sikap Gusti teu robih gitu. Leres. Aya Leres. Ayo urang tinggal dina 2 Korinta. 2 Korinta hiji ayat 20 sareng punten pangaoskeun dina Galata 3 ayat 16. 2 Korinta hiji ayat 20. 2 Korinta hiji ayatna anu ka-20. Serat 2 Korinta hiji ayat 20. Mohon. Sabab nyaku jalan anjeunna Allah geus ngadawuh nya tina sagala janjina. Eta sababna ari urang ngagungkeun ka Allah anu ngucapkeun amin teh bari nyebut jenengan Yesus Kristus. Tah, janji nate dicumponan atanapi buktos henteu jalirna Gusti Allah kana janjina ti kawit anu disaurkeun tadi janji ka Ibrahim atanapi Abraham nyaeta dibuktoskeun ngalangkungan Gusti Yesus. Kitu oge anu dicatet dina Galata 3 ayat anu ka-16. Ieu negeskeun langkung tegas deui. Kieu saurna. Ayeuna Allah geus ngadamel perjanjian ka Ibrahim jeung turunanana. Eta kecap turunan ditulisna dina kitab suci henteu make kecap jama, teu ngangge kecap turunan-turunan. Anu nuduhkeun loba ditulisna make kecap tunggal turunan. Tegasna ngan saurang nyaeta Yesus Kristus. Janten tangtos ieu buktos yen Gusti kasengker moal tiasa
moal midamel di luar jalur janji ieu. Moal aya jalmi sejen nya eta kedah ngalangkungan turunan, kecap turunan ditangtoskeun sanes anu seueur tapi tunggal. Kumargi kitu mangsa janji ieu didugikeun ka Ibrahim. Urang ningal Ishak putrana gaduh putra 2. Yakub gaduh putra anu disebat Israel teh gaduh putra 12. Saterasna henteu kapenak ti antawis rerehan Ibrahim secara getih Ishak, Yakub dugi ka Israel. Teras ka zaman nabi-nabi sanang saterasna teu acan kapenak jalmi anu sapertos Gusti Yesus. Anu rela janten korban anu ngorbankeun nyawana ku anjeun kangge tebusan seueur jalmi. Anjeunna sanes ngaberkahan dina hartos materi, politik, ekonomi, atanapi ngaberkahan secara jasmani, sanes. Tapi ngaberkahan secara rohani nu dimaksud teh. Kumargi kitu tadi disangemkeun kumaha carana Ibrahim tiasa ngaberkahan nu sejen upami sanes ku jalan rohani. Salajengna mana buktosna yen Allah baris ngaberkahan secara rohani kajalmi-jalmi ngalangkungan turunan Ibrahim nya ngalangkungan Gusti Yesus. Ieu ngabuktoskeun sakitu tigina Gusti Allah kana janjina nyaeta janji kasalametan. Sateu acan sumping pribadi anu nyumponan janjina nyaeta Gusti Yesus ieu janji tetep lumaku. Saparantos sumping pribadina urang tiasa ninggal oh nya leres saur pangandika Gusti, saur tokoh-tokoh, saur sajarah, saur pangangken Gusti sadayana mintonkeun yen Gusti nemonan mintonkeun yen Gusti nyumponan janjina kan kitu. Ayeuna buktos yen Gusti tigin kana janji henteu jalir henteu sulaya. Ieu buktosna mun salah sawios janji nu dibuktoskeun nya eta janji kasalametan ieu. Ieu nu utami malihat. Bu aya tambahan? Pak Kang Sam abdi teh ngemutkeun ieu aya hiji frase ti bahasa Inggris kangge teu dicarioskeun. Mohon mangga. Duka upami ngadangukeun lagu ieu tapi aya ieu kalimatna teh kieu Kang. Nothing compares to the promise I have in you. Taya anu sabanding sami sareng janji anu ku abdi anu ku urang-urang percanten aya dina lebet janjina Gusti Allah. Eta teh janten teh aya sabandinganna teh aya kanggo janji teh aya disandingkeun ku naon teu tiasa. Janji Allah janji kasalametan tigina Allah teu aya nu ngabandingkeunana Kang Sam eta teh. Ai abdi sok kataji sok mawa kana diri teh langkung pancet. Leres. Yang memang Gusti mah talah jalir janji, talah sulaya katawis dina janji kasalametan anu tos dipaparin ka urang sadaya anu percanten ka Gusti Yesus. Nah, ieu patarasan sederhana panginten kan aya nama aya produk teh manufaktur iraha expire iraha. Ari janji Gusti aya expire. Atos dugi ka dieu waktosna tos beres kitu aya teh sih. Ieu mah patarosan ieu. Saya leres. Tangtos upami ninggal cumpona janji eta sanes maksad yen laksana janji eta teh mung cekap di dinya. Kangge proses nyumponan janji mah tos cumpon. Namun dampak tina hasil cumpona janji masih kene teras. Margi janji Gusti kangge kasalametan teh pan utamina sanes mung kasalametan di dunya. Kasalametan di sawarga. Urang teu tiasa nyangemkeun eta tos cumpon. Nah, urang di dunya kene eta baris keneh lumangsung. Tapi eta mangrupikeun buah tina cumpona janji kasalametan anu dipidamel ku Gusti Yesus. Ayeuna kantun urang hoyong henteu
nganikmatan hoyong teu ngarandapan hoyong teu aya dina atanapi hirup dina cumpona janji saparantos Gusti Yesus nyumponan janji eta nyaeta berkah Gusti patali sareng kasalamatanana hoyong teu margi hiji mangsa urang baris dipundut ku Gusti bade ka mana Leres. tah eta ngabuktoskeun yen di ditu engke janji Gusti teh cumpona nyaeta di kalanggengan eta hasil yen leres cumpon secara upami nyebatkeun dampak mah Dampak. dampak tina janji Gusti teh cumpona nyaeta sampurnana atanapi paripurnana nyaeta di kalanggengan upami proses janji kasalametana atos cumpon atos mangsa Gusti Yesus sumping mangsa Gusti Yesus nangel dosa manusia nangel manusia dipalang ngabebaskeun tina dosa mangsa Gusti Yesus ngurbankeun dirina ku anjeun janten kurban Paskah anu sampurna janten kurban anu teu daya cacat celana mangsa harita cumpon janji kasalametan atos tapi nganikmatan kasalametana sacara sampurna teu acan komo deui seueur keneh jalmi anu teu acan percanten hartosna teu acan sadaya nu nganikmatan eta janji kasalametan Janten janji eta masih berlaku dugi ka ayeuna salami Gusti masihan waktos lolongkrang. leres pisan Leres. salami masih keneh aya jami-jami nu teu acan tobat kalebet urang Israel nyarila diantosan ku Gusti aranjeuna oge kangen nampi Gusti kitu oge bangsa-bangsa suku-suku sejen anu teu acan nguping atanapi aya nu tos nguping tapi wangkelang keneh Iya nya. nuturkeun ka hoyong nyalira keneh diantosan ke Gusti mangga geura sumping geura percanten gitu janten ieu masih keneh lumaku janji Gusti Janten pangemut orang-orang nu kedah langkung eces kangge pamiarsa oge nu merhatoskeun ieu kumaha urang-urang Sunda atanapi wangsa-wangsa nu sanesna seler bangsa gitu tiasa nampi janji Gusti eta kok tiasa gitu urang teh geuningan jadi nampi janjina Gusti nu kapungkur didamel didamelna teh kangge bangsa umat pilihan tapi ayeuna urang oge ka simbehan Simbahan. ku janjina ti Gusti eta aya kamandang-kamandang ti Berarti ibu Kang Adang mah kedah ieu teh ngaguar anu ti Roma pasal 11 teh leres sanes rum 11 nu urang teh Israel rohani. bade di dina rum 11 Mangga Kang Adang. mangga urang buka dina rum 11 ayatna anu ka-17 nya Mohon. Kopi diaoskeun ya mangga mohon Rum 11 ayat 17 kieu unggalna panganika Gusti sawatara dahan tangkal jetun nyaeta urang Yahudi ditilas dina urut nilasna dicangkokeun dahan tina tangkal jetun leuweung nyaeta aranjeun nu lain urang Yahudi kusabab dicangkokeun dina dahan anu ditilas tea aranjeun jadi hirup hurip ku kahirupan rohani ti urang Yahudi. Nah, janten ieu gambaran gitunya siloka siloka teh lir ibarat tangkal jetun. Aya tangkal jetun anu asli, anu dipiara, nyaeta urang Yahudi teh. Eta bangsa pilihan. Tangtosna asli, dipiara, dijagi, eta bangsa pilihan. Tapi rupina ieu nu asli teh teu leres teh. Buahna teu sae. Ditilas saurna. Ditilas lajeng nyanak anu tangkal jetun anu teu dipiara, anu di luar nu dipiara teh. Yang eta anu ti leuweung. Eta ge ditilas, ditapelkeun. Dina terjemahan saleresna mah ieu teh ditempelkeun sanes dicangkoknya. Nya sok sanaos ieu dicangkok. Margi dicangkok mah anu asli lajeng dibeungkeut, dipasihan taneuh atos janten akar dipotongkeun
lajeng dipindahkeun dipelakeun. Ayeuna mah sanes diokulasi atau ditempelkeun. Urang teh salaresna lain piaraan Gusti da memang urang parantos ngabahas eta. Namun kumargi sih kurnia Gusti kahiji, anu kadua kumargi kagagalan itu urang ditempelkeun. Gagalna tina waktos anjeunna nolak Gusti Yesus gitu. Tangtos nolak Gusti Yesus teh puncakna. Sateu acana ge gagal. Dina nemonan hukum Taurat gagal. Dina hirup salaku umat pilihan teu tiasa janten suri teladan gagal. Malahan wangkelang ka Gusti sanes hitungan sakali, dua kali, tilu kali, sapoe dua poe. Tahun-tahun puluhan tahun. Yesaya cuma rios, aduh ieu teh jalmi teh nah teu ngartos cenah. Sapertos naon? Sapertos hamburger saur Yesaya mah. Janten aya lapisan roti di dinya teh bager. Dilebetna aya rupi-rupi kete gagal jatuh diemutkeun deui, gubrak deui, tobat deui. Sapertos roti panutup. Tapi janten deui kitu we. Saur Yesaya. Eta teh kajantenan di aranjeunna. Kumaha kitu ditilas. Istilah nu diangge dipotong, diteuk-teuk, ditempelkeun anu ti leuweung. Tah urang teh tiasa salamet teh kumaha? Kumargi urang teh ditempelkeun kana tangkal jetun anu asli. Janten urang tiasa hirup. Kunaon ngalangkungan percaya ka Gusti Yesus. Cara nempelkeun teh nyaeta percaya nampi kana naon nu dipidamel ku Gusti Yesus. Gitu. Janten Gusti sanaos eta umat pilihan teh ieu teu diruksak tatangkalana teu dirabut nya. Laras. Tapi ieu jadi hiji nugraha kangge urang. Hiji nugraha kangge urang kepados urang tiasa kenging atanapi nampi janji Gusti eta. Padang salesna mah ieu teh aya patarosan. Mohon kumata. Tapi tiasa teu dipasihan singket kumaha hirup urang anu tos ngaraoskeun atanapi nampi janji Gusti eta. Mohon Tiasa dilarapkeun dina kahirupan urang zaman kiwari. Aya ti Ibu Rida ti Ibu panami atanami pangemut. Abdi mah hoyong maos panggil Mohon, saja mohon, kan mangga. di Roma pasal anu ka-15 ayat anu ka-13. Mugia Allah sumber pangharapan urang ka aranjeun maparin kasukaan jeung kanugrahaan lantaran anjeun percaya ka mantena supaya kupang dedelna roh suci aranjeun tetep ngaharep ka mantena. Janten urang-urang nu ayeuna nu aya di zaman kiwari teh zaman ayeuna tetep kagungan pangharapan anu kiat anu tetep ka mantena. Mohon atur nuhun Bu. Nuhun. Padang sakedik ke Padang. Mangga namihan kadang. Namihan mangga satuju upami sakedik mah. Nya. Satuju pisan sareng naon nu disangemkeun Bu Rida. Mohon. Namun upami tiasa dicindekeun berarti urang cindekeun wae nya. Janten upami kurang dicendekeun obrolan urang dina danget ayeuna nyaeta kahiji. Kasatiaan Gusti mah henteu diukur ku manusia. Ukuranna nya Gusti ku anjeun. Eta janten Gusti mah moal jalir namung ieu mintonkeun oge yen Gusti teh henteu salawasna samana-mana sanes gambaran Gusti anu maha kawasa lajeng sakahoyong henteu. Upami eta sanes ciciren Gusti tangtos Gusti moal midamel eta. Gusti moal tiasa midamel dosa. Sanes margi Gusti maha kawasa bebas oge henteu eta kalebet oge. Kitu oge patali sareng janjina. Anu kadua kasatiaan Gusti kana janjina ieu janten dasar hirup sareng pangharapan urang. Amin. Da urang mah teu satia, jalmi mah sok sulaya. Kumargi Gusti tigin urang gaduh pangharapan. Amin. Amin. Aduh hatur nuhun Kang Adang Ibu Rida. Pamirsa bagja pisan. Upami urang tiasa dipaparin janji ti Gusti eta anu nyandak urang kana pangharapan. Sanaos hirup di alam dunia seueur masalah seueur kasasah tapi hiji waktos urang bakal nampi janji Gusti anu bakal nyanak urang di alam
kalanggengan nyaeta di sawarga. Mung sakitu obrolan ti Gentra Kahuripan dinten ieu mugia janten berkah kangge pamiarsa sadayana. Cag hatur nuhun, Gusti ngaberkahan.